Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'du. Para guru, para kasepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur hayu selalu senantiasa orang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinaring salam mugi salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan teu bosen-bosen urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ngaji na urang diberi kemudahan kagampangan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana balagna ayeuna dina surat Al-Waqiah ngawitan dina ayat anu ka-8. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Mangga urang kawitan. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillah urang tadi parantos ngaosa sarangan surat Al-Waqiah ayat 8 sampai ke ayat 12. Mangga ayeuna urang tingali hurufna hiji-hiji, panjang pondokna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ash shod mabeda sarang sin. Fa'ash ulah fa'as. Lamun fa'as eta sin. Tapi lamun fa'ash eta shod. Fa'ash ha mun urang balang aja sok alif b t s jim ha ieu mah ha jabar ha. Fa'ash dua harkat mad tabai mad asli. Fa'ashabul alif lam qamariyah. Fa'ashabul maimanati lamun aya pae atawa wau pae terus atacan apa ta eta ulah dipanjangkeun eta mah lain madlin. Ya, contohna dina Al-Fatihah Maliki yaumiddin eta yaum di dinya daya mad lain mad lain ulah dibacana kieu Maliki yaumiddin salah eta ya. Jadi mad lain mah terjadina di ujung kalimat di tengah mad daya. Jika ieu maimanati biasa bae ulah maimanati ulah sademe aya pae gitu kudu dipanjangkeun henteu. Mun ieu mah nya satajan ieu na eta kasroh jr karak dipanjangkeun karena mad asli atau mad tabi'i.
fa ashabul maimanati di luhurna ayatan dalam alif artina lal waqtu daya waqf didinya makana lanjut bae macana fa ashabul maimanati ma mimna yalipan terus karepna yalipan deui eta ngaranna marja ismun fasil ma ashad ashamad asli warakat ashama ashabul sarwa al-qamariyah ma ashabul maimanah lamun teh marbuto diwakofkeun atawa eureun di dinya maka bunyinya siga huruf ha ulah ma ashabul maimanat tentang maimanat tapi maimanah terus wa aslan mohon pondok tong dipanjang-panjang ulah kieu ulama ashabul maimanah ulah ya soalna taman nunatu teh alif pantena naunan ulah dipanjang-panjangkeun biasana urang mah nya atau budak leutik nu ngaji teh ya biasana ujungna padahal teu aya mad sok panjang-panjangkeun kangeunahan teh ya nah lamun teh naunan ulah dipanjangkeun maimanah ulah maimanah terus wa ashad dai bae wa ashamad asli dai bae wa ashabul al-qamarih dai mashin shin mashin wa ashabul mash'amati sarua dilurna lal waqfu mash'amati ma sarua marjaiz munfasil ma ashad sarwa ma asha sarwa mad asli warakat ma ashabul sarwa al-qamariyah mashin shin gede amah sarwa ulah dipanjangkeun ulah amah terus was ta eta ma alifna alif lam asyamsiyah wasa sarwa mad asli dua harakat wasabiqu sarwa mad asli dua harakat wasabiqunas alif lam samsiyah alif lam asyamsiyah sa sarwa mad asli bikun mad arid lis sukun santos mantep ngarepan hamzatu aya di hareupna dina eta kalimat kene eta ngaranna mad wajib mut ikal alif lam qamariyah muqar ra'natu ayat tasdidan satacana patah tafhim ngaranna tebel bacana muqarrabun mad arid lis sukun fi mad asli sarwa dua harakat jan gunakeun janna mad asli debe sarwa jannatin alif lam asyamsiyah jannatin gunah naim ain fi jannatin naim mad arid lis sukun bisa dua bisa opat atawa genep harakat ta eta tadi hurufna makhrajna tajwidna panjang pondokna ayeuna urang kana artina kana isi kandungan kana tafsiranana fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wallahu a'lamu bimurad bidzalik
minggu kamari urang tos terang bahwa engke dina poe kiamat jalma eta wa kuntum azwajang salasah bakal terbagi menjadi 3 golongan ya. Jadi engke dina poe kiamat jelma-jelma eta bakal kabagi 3 golongan dina ieu surat Waqiah. Mana nu hiji-hijina fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah nyaeta nya golongan nu hiji teh nyaeta golongan jalma anu kanan jalma golongan anu bahagia. Hiji golongan kanan nyaeta golongan anu bahagia. Fahlul jannati alladzina yutuna kitabahum biyaminihim syai'un hum fi halihim fahum fi ghayati husnil hali fil karomati wassurur. Nah nyaeta tegasna mah ari ahli surga teh nyaeta jalma-jalma anu dibikeun kitabna kana leungeun kananna. Golongan kahiji jalma golongan anu kitabna dibikeun kanu kanan. Jadi nandakeun lamun engke kitabna dibikeun kanu leungeun kanan berarti jalma eta termasuk golongan anu bahagia. Nah, nandakeun bahwa urang teh lamun barang bikeun, lamun narima eta kudu pake leungeun kanan. Anak urang biasakeun tah lamun barang bere ulah nih ulah pake tangan kiri. Engke anak kabiasaan eta. Lamun urang kumaha rasana hayang ngasaan dibere ku leungeun kiri, nah urang bae kuari jajal nitah babaturan, coba pangbikeunkeun ieu korek ku leungeun kiri, tah kumaha teh urang. Jawab ku masing-masing bae tah mah. Hati masing-masing kumaha perasaan orang lamun dibere ku batur ku leungeun kiri atawa urang mere ka batur babaturan urang narimana ku leungeun kirina. Jawab eta mah ku hati masing-masing tah mah ya itu makana di dieu dibejakeun lamun dibikeun kitabna kanu leungeun kanan berarti termasuk golongan orang anu bakal bahagia. Tegas dasne nyata perkara lamun anu dina tingkahna perkara dina tingkahna eta si golongan tadi teh eta dina kaayaan anu bagus makana dibikeun kanu kanan eta kaayaan bagus makana lamun kolot baheula mah jangan tangan itu tangan bagus dari mana tangan bagus lain baheula teh nya budak leutik. Dan kan emang kanan eta bagus di oge tuh nya fi goyati husnil hali nandakeun tingkah anu bagus. Lamun urang greget makana jelema biasana kutungeun kiri sabot tah disebodo mana kan nah lamun leungeun kanan mah urang nah beda deui lamun kanu saluhureun mah kedua belahna tapi na leungeunna anu kanan nu di luhur atau dua belah kieu. Ya, lamun sabelah berarti kanan karena nandakeun eta tingkah anu bagus. Bil karomati wasurur golongan kanan tadi teh aya dina kamulyaan jeung kabungahan. Engke berarti lamun urang dina poe kiamat kitab urang dibikeun kana sebelah kanan berarti nandakeun urang bakal mulya, urang bakal bahagia engke jangga di dituna. Nah, eta golongan anu kahiji. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah jeung nu kadua golongan anu kiri anu termasuk golongan anu bakal cilaka. Jadi lamun kitabna dibikeun engke kanu leungeun nu kiri nandakeun bahwa eta jalma bakal cilaka asup kana neraka. Wa ahlun nari alladzina yutuna kitabahum bishimalihim ay syai'un hum fi halim fahum fi ghayati su'il hali wa hum fil hawani wal azabi. Bagas namanya ari ahli neraka mah jalma anu bakal cilaka
anu pasina bakal asup ka neraka jalma-jalma anu dibikeun kitabna kana leungeun kiri. Nah, lamun kitab geus dibikeun kana tangan kiri, wah tunandakeun eta jalma bakal cilaka. Nah, tegasna lamun aya perkara tah dibikeun dina sebelah kiri, komo kitabna dibikeun kana sebelah kiri, tingkahna teh berarti eta aya dina tingkah dina hal dina kaayaan anu goreng fi ghayati suil hali. Nah, dina tingkah kaayaan anu goreng. Makana lamun urang dibere ku leungeun kiri biasana sok rada kasinggung na jero hate. Nah, biasana kitu ngan eta mah jawabna ku masing-masing hate bae. Atau urang tadi teh ya balik deui. Nah, kana di dieu fi ghayati suil hali wa hum fil hawani wal adabi, jeung si eta golongan teh dina kaayaan susah rupa lalieur lalanjung jeung disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquna sabiqun, dengan ukatilunya eta jelma-jelma golongan anu pertama asup Islam jeung pertama bakal asup kana syurga. Aya wasabiquna alladzina la hisab alaihim hum alladzina ishtaharat ahwaluhum wa urifat mahasinuhum fahum yasbiqunal haqqa ilal jannati min ghairi hisabin fasabiquna ilal khairati fid dunya hum as-sabiquna ilal jannati fil uqba. Nya tagas namanya eta jalma-jalma anu ti heula anu teu dihisab ku Allah, jalma-jalma anu tos masyhur pagaweanana tingkahna anu kurang sok kadenge dina sejarah, maca dina sejarah, jalma-jalma anu hararade, jalma-jalma anu iman, jalma-jalma anu nurut ka Rasul, para sahabat, jeung wa urifat mahasinuhum jeung dikanyahukeun deui kahadeanana. Maka eta golongan jalma anu tadi teh anu hararade eta mah nya diciptakeun ti heula satacan urang asup ka surga nage ti heula deui atuh satacan urang nya henteu dihisab. Pasabiquna ilal khairati fid dunya anu ti heula ilu kana kabagusan di dunya nya anu satacan urang bae ditu ta eta oge ti heula ilal jannati fil uqba asup ka surgana engke di akhirat. Jadi urang ulah iri nya karena tartib batu mah diciptakeun beh ditu atuh urang matuk ware atuh wajar bae batu ti heula jalidna ti heula asup Islam na ti heula gawe bagusna ti heula mana panglobana atuh urang mah atuh rada beh di atuh wajar beh sih tiga urang ngantri ngan ulah kapandarian mah ayo teh kapandarian ya asal asup bae lah nya daripada kapandarian urang teu asup sama sekali mah nya kan ada umat Rasul mah tadi teh ya nya sanajan urang cenah basuh asap surga enggak ditolongan ku Rasul atuh beh ditu ge sarupa ditolongan ku Rasul. Urang mah biasa bae bu titik na gitu. Kada rumaos bae urang mah nya. Ulaikal muqarrabun, jalma-jalma golongan anu teh heula asup kana Islam, muqarrabun ila Allah taala eta pada deukeut ka Allah. Wajarnya deukeut keneh ge atuh Rasulna aya keneh, sahabat aya keneh. Atuh kana mukjizat rada deukeut keneh nya makana atuh wajar dara deukeut ka Allah. Urang ge atuh lamun kira-kira memang urang asup kana golongan ieu anu ibadah ka Allah atuh urang ge bakal asup kana surga fi jannatin naim ta golongan anu ti heula mah anu muqarrabun nu deukeut ka Allah eta dina surga anu pinuh ku kanikmatan. Fi a'la ilyin falahum qarbun indallahi kama yakunu li julasail muluk fahum la yakunu biadim syuglun wala yuradu alaihim amrun
fayaltazuna bil qurbi wa yatana'imuna bir rahati bi khilafi qurbil malaikati alladzi hum lil ishghal fa huwa qurbul khawas indal maliki fahum laisu fi na'imin wa in kanu fi ladzatin azimah wa la yazaluna khaifina qaimina bi babillahi yuradu alaihimul amru wa la yartabi anhum mutaklib. Nah, jadi anu teh lama asup kana surgana eta aya dina surga anu pangluhurna. Maka eta jelma golongan nu tadi eta deukeut ka Allah karena memang surga anu pangluhurna atau lebih deukeut meureun ka Allah. Gitu. Terus nadai seperti kayaan kira-kirana jadi tamuna diuk diantara orang lamun namu ka hiji raja kira-kira lamun orang jadi tamu eta bedanya nya orang moal sibuk orang moal kukumbah piring orang namu contohna ka imah hiji imah kira-kira orang didinya senang nak bari gawe atau orang teu bari gawe ge orang bakal senang beda jeung malaikat tuh di dia cenah ge nya lamun orang jadi tamu mah eta nikmatna teh urangnya urang henteu sibuknya laju urang deui henteu kena parentah panalanjung urangnya najan kira-kira orang jadi tamu contohna tapi di parentahan bae dititahan panalanjung bener tuh ayeuna orang jadi tamu bebas silahkan makan yang anda mau silahkan duduk dimanapun yang mau silahkan dek nono bebas tapi beda tiga pembantu cicing di hiji imah mewah sababe kan di imah mewah tapi nak kapanan liar dititahan bae ku majikan kumbah piring ngepel tah eta bedana model kitu anu kenikmatan anu engkena anu aya di surga mah urang teu sibuk beda jeung kesibukan atawa jeung kamulyaana malaikat beda di dieu kitu bi khilafi qurbil malaika beda jeung deketna malaikat nya ari malaikat mah deketna nya allazi hum lil isghal malaikat mah deket jadi deket ku sibuk bener teh jika tadi teh perumpamana urang cicing di imah gedong urang mah di dinya jadi tamu pinuh ku kanikmatan terus dadai leungeun urang teu sibuk urang dititah silahkan duduk di mana saja henteu gawe nya kan teu kudu tah titah teman sedep urang cicing di hiji imah mewah ge ari bakalan ditutah titah malah lanjut karena ngeunah-ngeunah sare cuci piring waduh kepana lanjut contohna nah beda jeung malaikat mah deketna atuh deket karena memang sibuk humlil isghal sibuk manusia mah pahum atuh qurbul khawas sama khusus malaikat nya indah maliki pahum laisu fi naimin malaikat mah atuh eta malih dina kanikmatan wa in kanu fi ladzatin adzimah sanajan nya malaikat eta memang aya dina kaenakan kalezatan anu bude tapi wala yazaluna khaifina qaimina bi babillah tapi kan malaikat teu neureun nya dan sieun kudu tetep ngalaksanakeun perintah Allah terus nadi atuh kudu siap perintah tadi teh ya nah diibaratkeun lah gampangna siga kitu nya seperti nu deukeut ka gubernur anu jadi ajudan ya najan jadi ajudan ge eta tempona urang ngeunah ih geus sara-sara jam 3 peuting aya tamu mah bangun ngeunah-ngeunah sara ngeunah amat deukeut ajudan ngeunah amat deukeut presiden ih cek urang sing horeng ngeunah-ngeunah sara udang-udang aya masalah anu demo aduh tah jiga kitu tapi nari tamu mah pan undangan ka istana presiden bebas. Nah, ibarat gitulah. Jadi malaikat oge model gitu deket ke Allah tapi sibuk teureun-eureun karena sieun jeung deui kudu ngalaksanakeun perintah Allah terus deui perintahna eta teu bisa ditolak nya wala yartabi anu mutaklifu jeung deui perintah eta moal bisa ngangkat derajat malaikat sakitu-kitu bae tiga ajudan atau dititah ka ditu bae jadi ajudan bae gitu ajudan teu jadi gubernur jadi nontel. Nah, contohnya siga gitu. Jadi etalahnya isi kandungan ayat anu teu kurang dibaca tadi fi jannatin. Nah, anu saterasna ke sullatun minal awalin mudah-mudahan orang panjang umur dina minggu pagi. Mudah-mudahan manfaatna bila kata-kata nu salah dikeun di mesin maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.